anggap amisna ibadah. Beuh, iya jero pisan ku urang bisa ngarasakeun amisna ibadah seperti urang salat duha boga patekadan urang salat duha teh dilancarkeun rezeki, salat tahajud pangabutuh bisa kacumponan ku rasa amisna ibadah eta ge termasuk naria euy, dako iku ria. Ko gerak kapayun urang ditempo hese geuning ibadah di luar biasa, tapi dawa pabrik hese. Keur urang mah kudu terus we sabener-benerna urang jauhkeun dina ria. Qala ngadawuh sa Sohibul Wasiat Ibrahim al-Mutabawali nya ieu Sohibul Wasiat. Sumun ari ria eta teh racun kotilun anu bisa ngabunuh muhbitun tur anu ngalebur lil amali kana amal. Jadi ria teh sabenerna mah racun nu luar biasa sehingga bisa ngalebur kana amal maehan ka urang seolah-olahnya aya na jugur tapi eueuh ruhan gitu tah. Aya manusia teh ngajugur tapi ruhan paeh kira-kira manfaat sanajan geulis ge ari paeh mah da urang teh embung lain embung urang teh tah eta teh kawas kitu amal jalma anu ria kitu tah euy nya ge geulis patung tapi da embung uing teh kitu meureun tah nya ge roko Samsu roko super ari eueuh mah eusina rek udud jeung naon cangkangna wungkul mending kene jarcok bari pinuh keneh kitu lain tah eta kudu bisa nepi ka kitu tah urang teh walau lalamun teh mah henteu suhudu apa ari panyaksina henteu aya ari panyaksina jalma-jalma nu lemah tak di mamakomihim kana ngagungkeun kedudukanna itu apa indana si mungguh manusia bisa rilayali kusabab nyaringna peuting al kamilati nu sampurna masnatou maka moal karuat itu apa sahrolailatin kana nyaringna peuting kamilatin nu sampurna padlan sumawona andawa misahri tina ngalanggengkeun nyaring ti peuting. Jadi kieu lamun eueuh panyaksina jalma nu lemah urang ya kana ngagumkeun makomna eta apa contona kieu urang hudang ti peuting teh kusabab boga paniatan sejen lain karena Allah kusabab ayeuna hudang ti peuting bisa masyhurna dina nalika nyaritakeun urang ka batur teh geus bisa ngarasa amisna sehingga batur ngagungkeun ka urang kupeda hudangna ti peuting ka al kamilati mastato lamun eueuh tujuan eta ku ayana niat lain karena Allah nyuprih ridona Allah eta jalma moal mungkin dikawasakeun ku Allah bisa hudang ti peuting komo nepi ka ngadawamkeun mah. Terkadang urang euy lamun teh mah urang ieu nya mun ngobrol ka batur sok hayang karasa ku urang sorangan heula. Lamun geus karasa amisna soal udang ti peuting atau karasa ngaji teh ngareunah kieu-kieuna eta teh euy eta ngaji eta hudang ti peuting teh dibarengan jeung nafsu eta teh lain tujuan karena Allah tapi dibarengan jeung rasa hayang diagungkeun ku manusia pedah geus karasa ibadah urang teh kitu ya kade ieu teh ya suhu dudu apa ieu teh ya jadi hayang kasaksina ayeuna ku jalma-jalma keur hate urang nu lemah dina harting ke diagungkeun ku manusia kusabab urang geus bisa nyaritakeun dina hudang ti peuting lamun eueuh tujuan eta jalma eta teh moal mungkin dikawasakeun ku Allah moal mungkin kana kawasa kana hudang ti peuting komo deui ngadawamkeunana. Nah kieu nya wa qad ajma'a sareng nyata geus sepakat saha al arifuna jalma makrifat kabeh ala anna min alamati riya kana saenyana eta tetep tina cirina riya istihalaul ibadati ari nganggap amisna ibadah. Ya kitu dah. Geus sepakat ulama bahwa cirina jalma nu ria teh eta jalma teh sok nganggap amis dina urusan ibadah. Nutur padahal lain tujuan amis ibadah teh lain, tapi tujuan urang ibadah mah keur meunang ridona Allah. Geus kacampuran tah ku hayang ngepekna. Geuning saur kasauran Syekh Ahmad At-Tijani mah kun tolibal istiqomah wal takun kun tolibal karomah. Gitu kan?
Urang teh kudu jadi jalma istiqomah. Lamun duha urang istiqomah, ulah ngudag karomah kamuliaan tina duha digambangkeun dina urusan rizki. Eta mah Allah nu ngatur ngan urang istiqomahkeun dina urusan duha. Sabab hayangna urang menang ridho Allah, lain menang hayang dilancarkeun rizki, lain hayang dilancarkeun urusan rizki, eta mah Allah nu ngatur eta mah. Tah teh maksudna kitu. Jadi lamun ayeuna urang hayang dilancarkeun rizki, dina akhirna ku Allah dilancarkeun rizki, beuh ieu teh buah tina urang teh salat duha karasa sehingga dina nyaritakeun ka batur teh, "Yeuh ibu-ibu, bapak-bapak, salat duha teh geus karaos ku abi teh ngalancarkeun rizki." Seolah-olah diobrolkeunna teh kitu tah ku ieu teh nya. Amisna dina salat ibadah eta teh berarti masih kene aya ria dina hati urang. Matak pantes guru urang sok paribasa, lah geus hoream nyaritakeun padilah nu penting mah hayang istiqomah we ibadah. Kusabab naon geus teu ngalirik kana urusan eta. Eta mah urusan Allah nu ngatur, lain urusan manusia. Lianna nafsa karena sanya nafsu la tastalidu teu ngarasa enak tah. Itu nafsu al ibadah takana ibadah illa in wafaqat angin lamun ngakuran itu ibadah hawahu kana hawana itu nafsu. Jadi engke urang teh geus bisa aja. Setan teh pinterna kieu. Setan ngajak, setan ngaulahkeun manusia teh keur pikeun ibadah. Manusia teh bisa tak ibadah. Geus boga rasa ngelehkeun setan. Cek setan teh hayu dianteur ku kami ibadah. Ngan dina hatena eta setan, dina hatena manusia, engke teh didorong ku setan ngalewatan nafsuna sok anjeun ibadah, tapi ibadah nu dibarengan jeung resepna ku nafsu. Urang resep ye ngaji. Ngaji urang teh resep, tapi ngaji eta dibarengan jeung nafsu, dina akhirna tah ngarasa enak ngaji teh kusabab dibarengan jeung nafsu. Jadi lain ngajina karena Allah hayang ngamiceun kabodohan, lain hayang menang ridho Allah, tapi dibarengan kuring mah nya geus resep ngaji teh asa kumaha kitu. Tah eta teh geus beda. Geus aya timbul ria, sabab ria teh syirik anu leutik, seolah-olah nyekutukeun ka Allah, tujuan lain hayang menang ridho Allah, tapi urang tujuan teh hayang ilmu, tujuan teh hayang kamasyhuran, kadang-kadang sok kitu. Tujuan teh beda deui we hayang menang amisna dina urusan ngaji. Nutur padahal tujuan ngaji mah teh iwalti menangna ridho Allah. Tah eta mah tak teu diwajibkeun paham, diwajibkeun terus we ngajina. Urusan paham itu mah anugerah ti Allah. Kitu walau annaha sareng lamun sanyana bersih tah sanyana itu ibadah eta kholasot bersih ibadah minal hawa tina kahayang nafsu lisaklin karena beratna alaya lisaklin karena beratna itu nafsu alaya karena itu ibadah. Lamun ayeuna disebut ke ya kadang-kadangnya bersihna urang dina urusan ibadah tina hawa nafsu eta ibadah teh sok berat urang teh migawena. Sok berat migawena kana eta ibadah. Ku jalaran naon teu didasari ibadahna jeung nafsuna. Tapi lamun ibadah ayeuna geus jadi jalma ahli ibadah, tuluy eta setan dibarengan tah. Ibadahna eta jalma, ibadah eta jalma teh dibarengan ku setan, maka setan bakal ngadodoho tah ka manusia teh eta ibadah dibarengan jeung nafsuna. Da urang mah resepna sholawat. Sholawat we ibadah terus. Tanpa didasari sholawat hayang menang ridho Allah, tapi sholawat ibadah ngaguguk kana nafsu da resepna sholawat. Dibere ayeuna maca Quran lah berat maca Quran mah berarti salah sahijina bisa jadi tah bersihna tina nafsu maca Quran sabab maca Quran sok kadang hoream kunaon sababna nya eta maca Quran teu dibarengan jeung nafsu. Jadi luar biasa hese eta ibadah teh aya. Ieu teh hese disebut sumun qatilun muhbitun lil amal teh eta bener. Tuh jadi ulah dicampuran ibadah teh kudu sejen, ulah hayang amisna ibadah geus we ibadah mah kabeh karena Allah gitu. Tah eta nya nepi ka di dieu wa minha eta tetep tina sapalihna alamatur ria al amalu ari amal lillahi taala karena Allah taala wali syai'in sareng kana hiji perkara akharu anu sejen. Oke ya. Ibadah salat duha tahajud, ngaji.
urang teh duha teh karena Allah, tapi didasari dina hate hayang dilancarkeun rizki padahal pangheulana karena Allah, eta disebut angria. Sabab aya tujuan kanu sejen nya eta hayang lancar rizki. Urang tahajud kusabab boga pangadu butuh urang teh jomblo hayang menang pituduh ka Allah ku cara istikharah ku cara tahajud karena Allah mah karena Allah. Dan di waktu penting eueuh nu nyahoan karena urusan ria eueuh nu nyahoan kana urusan ibadah urang sorangan ibadah tapi didasari hate kanu sejen nyaeta hayang lancar saga urusan hayang dideketkeun jodoh eta ge ria disebutna. Ya Allah ya Rabbana gitu. Kan aya sayun akhor kan aya sayun akhor dinya berarti anger eta ge ciri naria. Beuh ieu teh ya Allah. Mudah-mudahan we istiqomahna urang Allah miceun sifat nu sejen salian ti urang teh tujuan hayang ridona Allah. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dustuti rahimahullahu taala. Amin. Alaika wajib ka anjeun teh bi ikhlasil qasdi ku ngaikhlaskeun pamaksudan atawa niat lillahi taala karena Allah taala. Wajib da urang teh. Yo ayakuna kalau lupa lain eta gitu. Jadi ayakuna a'maluka wa fi'luka lillahi ta'ala nya. Kumaha kok dina ayu hal walad teh poho deui lah. Jadi kudu kabuktosan tah. Urang teh amal teh sakabehna teh karena Allah. Ayakuna amaluka kulluha lillah. Tanya. Kudu kabuktosan amal anjeun teh kulluha sakabehna amal teh lillah. Wala yartah bimahamidin nas. Urang teh henteu seneng ku pujian manusia. Wala tubali bimadamatihim. Teu peduli dina urusan nyacadna manusia ka urang lempeng we urang mah ibadah. Ikhlas teh kitu. Penting urang kudu ikhlas teh. Wala tatahawanu sareng ulah nganggap enteng marane kabeh teh bidalika dina itu ikhlas. Ulah nganggap enteng dina urusan ikhlas. Jeung ulah mangadaguan ikhlas deh ibadah teh urang teh. Watardo sareng ulah ridho anjeun teh bital bisi nafsika ku nyampuran ayeuna nafsu anjeun. Ulah ridho amal ibadah urang dibarengan jeung nafsu. Kadeh urang teh kudu bisa ngalawan nafsu urang jadi ibadah teh bersihkeun lain karena hayang amisna ibadah tapi bersihkeun hayang menang ridona Allah. Maka dirinya alaika patahliku maka kemadarat ke anjeun patahliku maka ruksak ke anjeun teh. Kosong amal urang teh euy. Kosong ya teh. Keula kaharepna ke aya pembahasan deui. Kayakuna seperti sanyana kabuktosan naon albaisu perkara anu ngadorong perkara albaisu anu ngadorong laka ka anjeun pipilil ibadati dina ngalakonan ibadah teh eta amroin dua perkara. Tak kieu anu ngadorong ka urang teh dina urusan ibadah teh dua perkara. Fanin wa bakin. Aya perkara nu ruksak nyaeta dunia wa bakin perkara nu langgeng nyaeta akhirat. Wah dari amroen eta min asabit toriki riai. Ieu teh tina panghese-hesena jalan ngaraksa ria. Ayana tujuan dunia jeung akhirat ieu teh panghese-hesena ngaraksa dina ria. Alal mubtadiina ka jalma nu ngamimpian jadi muridnya nu diajar deukeut ka Allah li annahu karna saenyana ria eta yusbahu disamarkeun ria teh alaihim ka itu mubtadiin disangkana ku geus teu kaciri ku manusia dina ibadah urang eta geus bersih tina ria. Nutur padahal nu paling hese mah dina urusan ria nyaeta ria dina urusan pamaksudan hate urang. Termasuk ria eta ge kan disebutna syirkun khafiyun, syirik nu leutik. Nu jelas hese ieu ayana hate panin wa bakin tujuan kana dunia jeung akhirat. Wa yasuru sareng jadi hese engke alaihim ka itu mumtadiin teh naul al ikhlasu ikhlas. Lamun dibarengan ayeuna aya panin tah ngabarengan bakin ke hese urang teh ikhlas min huti itu